Shalom para wargi sadayana, wilujeng enjing, wilujeng dinten Minggon. Sehatnya sadayana, puji Gusti. Dan eta ayeuna urang tiasa adangukeun dawan Gusti di sasarengan, sanaos urang aya di tempat masing-masing gitu. Staacan urang ngawitan mangga urang ngadeus heula. Gusti Allah Rahman jeung di kerajaan sawarga, Gusti hatur nuhun abdi sadana ngucap syukur ka Anjeun Gusti, kumargi kasih Anjeun, kumargi kasayaan Anjeun. Danget ayeuna abdi sadayana masih tiasa sasarengan sanaos di tempat masing-masing kangge ngupingkeun dawuhan Gusti. Gusti mangga Roh Kudus wae anu barang damel danget ayeuna Gusti, Roh Kudus suci wae Gusti anu ngaping abdi sadayana, Roh suci wae anu nuntun abdi sadayana supados abdi sadayana tiasa ngadangukeun dawuhan Gusti, tiasa nampi naon wae anu Gusti hoyong carioskeun ka abdi sadayana dina danget ayeuna Gusti. Gusti salidi abdi aturkeun nuhun ka Anjeun Gusti, abdi masrahkeun sadayana mung kadampal panangan Anjeun. Mun diribet nami Gusti Yesus Kristus, sim abdi ngadeus sareng ngucap syukur. Amin. Ya, para wargi sadayana dawuhan Gusti danget ayeuna nya masih perkawis Gusti Yesus nembongan ka para muridna gitu. Nah, bacaana masih sami sareng anu minggon kamari abdi masih nyanak tina Yohanes 21. Tapi teu sadayana abdi ngaoskeunlah sababaraha ayatnya tina Yohanes pasal 21. Urang ngawitan heula tina ayat kahiji. Jadinya dicarioskeun, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Di ayat 3, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Lalu mereka berangkat, lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, urang ninggala di ayat 3 gitu. Dan kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Gitu. Urang sadayana terang ya, Simon Petrus teh kapungkurna seorang nelayan ya, para wargi sadayana. Pangitun urang tiasa ninggal dina Lukas 5. Jadi dina Lukas 5 ayat 1. Di dia pami urang ninggal judul perikopna disebatkeun penjala ikan menjadi penjala manusia gitu. Dan urang sadayana terang ya waktu pertama Simon Petrus dipanggil ku Gusti kangge janten murid Gusti, ajeuna harita mangrupikeun saorang nelayan gitu. Secara umum gitu sadaya murid Gusti teh kapungkurna teu acan dipanggil janten murid Gusti yang mangrupikeun jalmi biasa sami sareng urang gitu. Anjeunna ngagaduhan mata pencaharian masing-masing gitu. Anjeunna ngagaduhan padamelan masing-masing gitu. Serta acan janten murid Gusti gitu. Urang deui kana Lukas 5 di dia disebatkeun tadi judulna itu disebatkeun dina perikopna nyaeta penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, urang tiasa ninggal yang di dieu teh pertama kali Gusti Yesus ngulem atanapi ngajak milih para murid gitu ya. Di dieu ge urang ninggal dina ayat 10 perkataan Yesus ka Simon Petrus anu sangat menarik. Di dieu disebutkeun saur Gusti ka Simon kieu, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." gitu. Dan menarik pisan janten anu satacana Simon Petrus mangrupikeun nelayannya anu notabene penjala ikan gitu. Tapi ku Gusti disawur ku Gusti diundang anjeunna diulam janten murid Gusti, anjeunna bakal janten penjala manusia gitu. Nah, urang tiasa ninggal peristiwa ieu sebagainya peristiwa di mana Gusti Yesus manggil para murid gitu, di mana Simon Petrus nampi
panggilan Gusti anu enggal gitu, panggilan Gusti sebagai penjala manusia gitu, anu salaresna serta acana anjeuna seorang nelayan gitu, janten penjala ikan, tapi dina peristiwa ieu anjeuna nampi panggilan Gusti kangge janten penjala manusia. Satos nampi panggilan eta gitu, satos para murid nampi panggilan kangge janten murid Gusti, kangge janten penjala manusia. Ya, kehidupan normal para murid dangat harita nyaeta sesarengan sareng Gusti Yesus gitu. Teu boleh unggal dinten pasti sareng Gusti gitu, ninggal Gusti Yesus ngalakukeun mukjizat, nyanyageurkeun jalma tinu penyakit, ngebangkitkeun orang-orang mati. Nya pokona mah salami harita gitu, kehidupan normal para murid nya sesarangan sareng Gusti Yesus gitu. Unggal dintena, unggal waktosna aranjeuna hirup aya caket sareng Gusti gitu. Tapi kami orang tinggal dina Matius 20 genep ayat 50 genep, urang buka heula sakedap kitab urang dina Matius pasalna anu ka 20 genep, urang ninggal ayat anu ka 5 genep. Nah perikop ieu teh nyaritakeun di mana waktos Gusti Yesus ditangkap gitu ya para warga sadayana. Nah, di dia disebutkeun di ayat 50 genep anu terakhirnya, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Masana ninggalkeun Gusti Yesusnya di dia gitu. Jantan ketika harita Gusti Yesusnya tiba-tiba ditangkap, para muridnya panginten kebingungan gitu, kasieunan gitu. Nya duka kudah kumahanya secara refleks, secara tersadarnya, secara spontan nya aranjeuna nya aringgit gitu, yang ninggalkeun Gusti kabur lah gitu, melarikan diri. Ketika Gusti Yesus ngawitan ditangkap gitu, ieu para murid anu ku abdi tadi disebatkeun anu biasana sadi dinten sasarengan sareng Gusti gitu, ninggal Gusti ngalakukeun mukjizat, ninggal Gusti ngalakukeun banyak hal gitu, berkhotbah. Tiba-tiba Gusti Yesus anu teras-teras sasarengan sareng aranjeuna tiba-tiba ditangkap gitu. Coba ku urang bayangkeun, pasti kaayaan harita kangge para murid teh tegambil gitu. Kaayaan anu serta acana normal aman-aman wae gitu kaumana sareng Gusti nya, tiba-tiba Gusti Yesus ditangkap gitu. Nya para murid pasti ngaraos kondisi atanapi peristiwa harita teh nya janten teu normal gitu. Maksudna teh henteu sapertos biasana gitu. Nya anu biasana aranjeuna sasarengan sareng Gusti gitu. Ayeuna henteu tiasa kumaha nya Gusti Yesus ditangkap teh gitu. Janten urang tiasa ninggal yen saatos Gusti Yesus ditangkap gitu, para murid mayunan kenyataan anu enggal gitu, yen kenyataan anu parantos benten kenyataan anu teu normal sapertos anu serta acana gitu. Benten di dieu urang tiasa kali dia urang tiasa ninggal yen saatos Gusti Yesus ditangkap, para murid kahirupan para murid ataupun para murid mayunan kaayaan anu enggal, mayunan kaayaan anu teu biasa kangge aranjeuna gitu. Dugikeun ka Gusti Yesus pupus, Gusti Yesus disalib gitu. Nya hal ieu nya kaayaan anu teu normal gitu kangge para murid, ya anu teu biasa gitu. Musibah lah pami urang sebut. Nya bencana kangge para murid kan. Nya di mana guruna anu ku anjeunna dituturkeun salami ieu tiba-tiba ditewak, tiba-tiba kedah disalibkeun gitu. Nya sanaos Gusti Yesus parantos ngemutan ka aranjeunna yen ieu kedah terjadi nya, tapi tetap secara manusia nya aranjeunna teu tiasa nampi kenyataan gitu. Teu tiasa nampi yen di mana sata acana hirupna baik-baik saja ketika aya Gusti ieu Gusti kedah ditewak gitu. Jantan aranjeunna ngarasanya hirup yen
ya terbaik-baik saja nya aranjeuna ngaraos nuju mayunan masalah, aranjeuna ngaraos nuju mayunan musibah lah. Nah, pami urang uih deui ninggal karena Yohanes 20 hiji tadi gitu, khususnya dino ayat nu katilu di dia kan disebatkan eh, Petrus Simon Petrus nyebatkeun nya aku pergi menangkap ikan. Ya, anu tadi urang terang gitu. Simon Petrus kan kepungkurna mangrupikan seorang nelayannya, pada mana yang jelas nangkap ikan gitu. Nah, tapi orang tiasa tani orang ninggal, nah iya orang tiasa nyimpulkan ya, ketika hidup jalmi nuju mayunan kabingung gitu, nuju mayunan kasusah, abdi kedah ngalakukeun naon, abdi kedah kumaha, atanapi abdi ngalakukeun hiji hal tapi hese sesah bingung sieun, hal anu biasa dilakukan nyata ngalakukeun kebiasaan anu orang yakin orang tiasa gitu, tapi ngalakukan kebiasaan anunya orang nyaman lah didinya gitu, da orang geus biasa didinya gitu. Seperti Simon Petrus iya anjeuna anu kapungkurna mangrupikeun seorang nelayannya, anjeuna nuju mayuna kaayaan seperti kitu nya, anjeuna uih deui we enta nelayan gitu, anjeuna uih deui menangkap ikan gitu. Nah iya hal anu nya memang tiasa terjadi kan ka urang sadaya gitu nya, waktu seorang mayunan kaayaan anu sesah urang teu tiasa naon-naon, urang bingung, urang aya di nu kasieun gitu. Hal anu gampil ku urang dilakukeun nyaeta nya uih kanu hal anu parantos biasa ku urang dilakukeun gitu. Henteu lepat para wargi, henteu lepat, tapi masalahna di dia para murid kan parantos anu tadi di sebatkan, para murid parantos nampi panggilan gitu, jantan hirup para murid, tujuan hirup para muridnya eta jantan penjala manusia gitu. Tugas aranjeunna teh ngabewarakeun Injil wijak kabungahan supados seueur jalmi percantan ka Gusti Yesus gitu. Tapi ketika para murid mayunan keayaan anu kieu gitu nya, anjeunna bingung gitu, tong boro emut kana panggilanna lah gitu nya, panggilan lagi hilap gitu secara tersadar gitu, secara tersadar untuk tiasa fokus itu karena panggilan aku marginya eta bingung sieun gitu, nya Gustina gitu teu aya kedah kumaha, nya bingung kedah kumaha gitu. Nah ayeuna urang ninggal heula ka konteks ayeuna nu ku urang nuju di payunan gitu. Ya urang sadayana terang, urang parantos sabaraha, urang parantos hampir 2 bulannya urang mayunan keayaan anu kangge urang karaos teu normal gitu. Urang sadayana ayeuna sasarangan nuju mayunan pandemi COVID-19 gitu, dimana segala sesuatu anu ku urang kedah dilakukeun ayeuna urang terbatasi para wari sadayana gitu. Janten nya pamiku urang disamikeun gitu sareng konteks para murid tadinya, urang ge sami gitu, danget ayeuna urang ge nuju mayunan kaayaan dunia anu teu normal gitu, kaayaan dunia anu teu biasa gitu, anu biasana anu normalnya urang ngalakukeun naon ya gampil gitu, tak aya nu ngabatasi, tak aya nu ngahalangan gitu, angge urang ngalakukeun setiap hal. Ayeuna setiap kegiatan urang nya urang teu tiasa ngalakukeun dengan gampang, dengan mudah gitu, tapi seueur hal-hal anu ngabatasi urang dengan ayeuna gitu. Salah sahiji hal anu penting kangge urang sadayana salaku umat Gusti, putra Gusti nyaeta nya urang kangge ibadah gitu. Urang terang sadayana ya parantos 2 bulan ieu urang teu tiasa sasarengan kangge ibadah, urang teu tiasa sasarengan kangge ngariung. Panginten pas ngawitan urang mayunan hal ieu nya, urang sadayana pasti ngaraos sieun, urang sadayana pasti ngaraos bingung gitu. Setiap urang dina sagala kahirupan urang nya urang aya hal anu janten tantangan kangge urang gitu, nya dinu padamelan, aya anu di
berhentikan secara total, aya anu iya ya nu masih kerja gitu, aya anu owi kerjana dikurangan itu ya secara terlangsungnya karena pendapatan orangnya kan jadi berkurang gitu. eh Janten keayaan anu teu normal ieu ageng pisan dampakna kangge urang sadayana pastina gitu. Urang sadayana danget ayeuna nuju mayunan masalah masing-masing gitu anu nuju di payunan secara sasarangan ke urang sadayana. Janten keayaan urang danget ayeuna ge sami gitu. Sareng anu diraoskeun ku para murid gitu. Urang nuju mayunan hal anu teu normal gitu. Urang nuju mayunan dunia anu janten teu normal lah kangge urang gitu para wargi. Nah, pertanyaanna, urang sapertos para murid teh gitu. Ketika urang nuju bingung, urang nuju aya dinu kasusah kieu, urang aya dinu kasieun, urang kedah ngalakukeun naon, urang si hese kangge ngalakukeunna sapertos para murid tadi teh gitu. Nah, urang euwih deui janten nelayan atau napi nah orang tetap jalan, orang tetap ngajaga panggilan orang tetap ngajaga visi Gusti anu paratos dipasikeun ka urang atau napi orang malah berhenti gitu atau napi orang malah eureun nya urang ulah dugikeun ka ngemut mumpung nuju pandemi kieu gitu urang teu tiasa ngalakukeun naon gitu. Khususnya kangge ibadah orang teu tiasa ibadah sasarangan nyatos we orang liburan gitu orang cicing we mumpung kaya nuju kieu urang mah cicing we lah tapi teu tiasa kitu para waris sadaya urang ulah dugikeun ka ngaraos kitu. Nah urang ulah ngaraos kitunya kumargi dinu kaayaan naon wae gitu sami sareng para murid tadi dinu kaayaan naon wae anu nuju terjadi gitu sanaos urang ngaraos dunia nuju teu normal gitu urang sesak kangge ngalakukeun naon wae gitu padamelan Gusti di antara urang henteu pernah eureun gitu padamelan Gusti henteu pernah eureun dina kaayaan naon wae Gusti tetep barang damal gitu. Janten urang teu tiasa liburan urang kedah tetep jalan gitu. Urang kedah tetep ngajagi panggilan Gusti gitu. Hal naon anu ku urang tiasa dilakukeun nyaeta nya urang menyesuaikan diri urang gitu. Urang menyesuaikan diri urang karena kaayaan anu ayeuna nuju terjadi gitu. Urang tiasa narosa Gusti, urang tiasa ngadoa ka Gusti. Gusti kinten-kinten dina kaayaan danget ayeuna gitu. Gusti hoyong urang ngalakukeun naon gitu. Panggilan Gusti dina hirup urang gitu, visi Gusti dina hirup urang kan kedah tetap jalan gitu. Cuman carana anu kedah dilakukan pasti berubah gitu. Ya urang naros sa Gusti. Kinten-kinten urang kedah kumaha gitu. Sapertos nya puji Gusti gitu gereja urang sanaos gereja alit tapi nya sanaos gereja alit urang sadayana ngaduhan keterbatasan ya tapi puji Gusti sama sekali teu aya minggu di mana urang teu ibadah gitu, sasarangan. Sanaos urang ibadahna di tempat masing-masing gitu ngadangukeun dawuhan Gusti di tempat masing-masing, tapi puji Gusti salami ieu urang tetap jalan gitu. Urang tiasa nyesuaikeun diri gitu, urang nyebutkeun kumaha cara praktisna gitu kangge urang sadayana sanaos di bumi masing-masing, tapi urang sadayana tiasa ngadangukeun dawuhan Gusti gitu. Tiasa tetap ngadangukeun dawuhan Gusti gitu. Ieu salah siji hal anu parantos ku urang dilakukeun gitu. Tapi pada waris sadayana teu cukup mung saukur urang dinggal dinten Minggon ngadangukeun dawuhan Gusti gitu. Aya hiji hal deui anu abdi kaemut gitu. Anu kedah ku urang dilakukeun nyaeta urang kedah ngajagi hubungan relasi urang hiji sareng nu sanes gitu. Urang kedah tetap ngajagi relasi antar jemaat itu antar pribadi dan penting pisan ya dilakukan gitu kunaon itu nya kumargi orang terang di nu kaayaan kieu gitu urang sadayana tantos ngaraos urang nuju mayunan
kasusah gitu masing-masing orang nuju mayunan masalah gitu. Jadi penting pisan dinu kaayaan kieu urang tiasa silih kiatkeun gitu. Urang tiasa silih emutkeun gitu. Ya kumaha carana nya urang kedah peka ka saderek-saderek urang anu aya caket urang gitu. Ya tong waka tebi-tebinya urang cobi perhatikeun heula saderek-saderek anu aya caket urang gitu. Jantan ketika orang saling merhatoskeun gitu, jantan orang tiasa terang ya. Oh si A nuju mayunan masalah iya ya. Oh si B nuju bingung nuju gaduh masalah iya gitu. Oh si C mah nya nuju baik-baik saja nya puji Gusti. Nah, jantan orang tiasa terang saderek-saderek orang itu nuju mayunan naon itu. Tidinya orang tiasa saling nguatkeun gitu. Jadinya orang tiasa silih emutkeun gitu. Jantan penting pisan para waris sadayana orang ngajagi hubungan gitu. Orang ngajagi nyepangin tuh orang tiasa ngadamal kelompok kecil gitu. Nya ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda gitu. Nya khususnya anak muda gitu penting pisan. Kumargi anak muda mah rentan pisan tinu masalahnya seueur pisan masalah nu tiasa dihadapi nya aya dinu pada melana kuliahna sakolana gitu sahanu tarang bingung ku tugas-tugas gitu bingung ku kuliah-kuliah online gitu nya seueur masalah anu tiasa di payunan ku para anak muda gitu ge perkawis pasangan hirupna bilih aya saderek urang anu deunget ayeuna nuju galau gitu. Kan orang kedah terang gitu supaya orang tiasa ngiatkeun urang kedah tiasa ngimutkeun ka aranjeunna gitu nya. Janten hiji hal anu abdi kaimut kangge urang sadayana itu dina danget ayeuna nuju kieu gitu. Cobi urang ngajagi deui relasi hubungan orang hiji sareng nu sanes gitu. Orang mulai belajar gitu nya. Orang ulah saukur mentingkeun dirinya lira gitu. Orang belajar ya nya urang kedah merhatikeun oge dulur-dulur urang nu sanes gitu. Kumargi danget ayeuna nya ku abdi disebatkeun nya seueur dulur-dulur urang anu meriogikeun urang gitu. Kitu oge urang oge meriogikeun dulur-dulur urang anu sanes itu janten ieu penting pisan itu para waris sadayana. Nah, uih deui ka para murid gitu. Nya sanaos para murid nuju dina kaayaan anu bimbang anu susah anu bingung gitu nuju mayunan kahirupan anu teu biasa anu teu normal gitu tanpa Gusti Yesus. Nah, tapi nya sapertos anu minggon kamari urang patos sadangunya Gusti Yesus tetep aya saleresna gitu. Gusti Yesus tetep nyarengan ka aranjeunna gitu. Nya jadi kan ka didieu Gusti Yesus nembongkeun dirina ka para murid kangge ngayakinkeun jeung anjeunna tetep nyarengan para murid itu. Janten di dieu Gusti Yesus ngemutan deui ka para muridnya. Bae para murid, maraneh teh boga panggilan anu penting. Maraneh teh kedah janten penjala manusia gitu. Nya di dieu Gusti Yesus nya maksudna di dia di ayat ieu Gusti Yesus teu nyebatin gitu, tapi secara terlangsungnya Gusti Yesus mere semangat deui ka para murid lah gitu. Nguatkeun deui para murid ya. Para murid teh ngagaduhan visi anu luar biasa anu penting gitu kangge janten penjala manusia gitu. Janten di dieu urang tiasa ninggal yan dinu kaayaan anu sanaos dinu kaayaan susah jeung Gusti Yesus tetep aya nyarengan sareng urang gitu. Nah, sakumaha anu urang terang gitu dina kisah para rasul oge disebatkeun nya saetos Gusti Yesus diangkat ka sawarga gitu. Roh Kudus turun ke para murid itu di hari Pentakosta gitu. Nya di awal eta gitu. Nya terjadi kebangunan rohani anu agung pisan anu besar-besaran lah anu pertama anu ngawitan di alam dunia ieu nya. Dan ngalangkungan para murid ieu gitu anu tadi aranjeunna dipanggil ku Gusti sasarangan sareng Gusti teras anjeunna mayunan kahirupan anu susah setelah Gusti Yesus ditangkap, setelah Gusti Yesus kedah ninggalkeun aranjeunna pupus di kayu salib gitu. Tapi Gusti Yesus ngemutan di ka aranjeunna tentang panggilanna gitu. Anjeunna tiasa fokus deui ka nu panggilanna, anjeunna tiasa ngalakukeun
naon anu kedah ku aranjeun dilakukan gitu. Hasilna naonnya iya gitu. 3.000 jiwa waktu harita tiasa percanten ke Gusti Yesus. Iya cikal bakal jemaat mula-mula gitu anu dugikeun kadanget ayeuna urang tiasa percanten ke Gusti Yesusnya kumargi aranjeunna iya gitu. Kumargi aranjeunna sanaos aranjeunna parantos bimbang parantos bingung karena panggilanna bingung kedah kumaha ngalakukeun panggilanna tapi ku Gusti Yesus dikiatkeun nya aranjeunna tiasa fokus deui kana panggilanna anjeunna ge tiasa ngalakukeun deui naon anu sakedahna ku aranjeunna dilakukeun. Hasilna naon? Hasilna 3.000 jiwa tiasa percanten ke Gusti Yesus, 3.000 jiwa disalametkeun anu dugikeun kadanget ayeuna urang ge parantos disalametkeun gitu. Nah, kumaha kangge urang gitu. Para wisadayana panginten danget ayeuna waktosna Gusti Yesus ngimutan deui ka urang sadaya gitu. Danget ayeuna Gusti Yesus nuju ngiatkeun deui ka urang sadaya. Oke. Ayeuna dunya nuju teu normal gitu. Urang sesah kangge ngalakukeun naon-naon wae. Tapi danget ayeuna Gusti Yesus ngimutan deui urang ngeuduh panggilan anu ageng gitu. Khususna di tatar Pasundan ieu, di tatar Sunda ieu. Urang ngagaduhan panggilan anu ageng. Ku kituna hayu sanaos kaaya nuju kieu urang ngajaga panggilan urang tetep maju, urang tetep jalan, urang ulah istirahat di tempat atau napi urang ulah dugikeun ka mundur, urang ulah cicing wae gitu. Urang tampi panggilan Gusti nya, urang perbaharui deui panggilan urang perbaharui semangat urang kangge teras ngalakukeun naon anu sakedahna urang ngalakukeun gitu. Urang ngalakukeun visi anu parantos Gusti pasihan ka urang gitu. Urang ngalakukeun sadaya panggilan-panggilan urang sakumaha saturut sareng kehendak Gusti gitu. Nya sahanu terang para wargi ngalangkungan urang sadaya gitu. Ngalangkungan jemaat anu alit ieu gitu. Urang ngalangkungan jemaat anu alit ieu jiwa-jiwa disalametkeun, jiwa-jiwa di tatar Pasundan ieu disalametkeun, percanten ka Gusti Yesus. Ieu sanes hal anu mustahil. Khususna kangge para pemuda anak muda ya. Ieu tugas berat kangge urang gitu. Ieu tugas urang sadaya gitu. Pami ayeuna sepuh-sepuh urang parantos ngabimbing urang, nya ayeuna tugas urang kangge megang panggilan ieu. Urang sadayana anu ditugaskeun kangge ngajangkau jemaat Sunda ieu urang nu kedah ngajangkau suku Sunda ieu urang anu bakal diangge ku Gusti kangge nyalametkeun suku Sunda ieu. Janten danget ayeuna ieu pesen ti Gusti anu kangge urang sadayanya hayu urang semangat deui kana panggilan urang sanaos kaya nuju susah kieu urang kedah tetep jalan gitu. Panginten sakitu nu tiasa kudu diduhikeun mangga urang ngadeui sasarengan. Gusti hatur nuhun kangge kasih anjeun, hatur nuhun pamian anjeun. Pami anjeun Gusti parantos ngemutan abdi sadayana Gusti. Abdi terang danget ayeuna abdi nuju mayunan kahirupan anu teu biasa Gusti, kahirupan anu teu normal, kahirupan anu sesah Gusti. Kaayaan dunia ayeuna sama sekali teu gambil kangge ku abdi di payunan Gusti. Tapi abdi yakin anjeun tetep nyarengan sim abdi Gusti. Abdi yakin anjeun tetep aya di antawis abdi masing-masing Gusti. Ku kituna abdi sadayana bade ngajagi panggilan hirup abdi masing-masing Gusti. Abdi bade ngajagi supados padamelan Gusti tetep jalan di antawis abdi sadayana Gusti. Abdi bade ngalakukeun naon wae Gusti anu sakedahna ku abdi dilakukeun Gusti. Tapi Gusti abdi teu tiasa ngalakukeun ieu nyalira Gusti. Abdi butuh anjeun Gusti anu teras-teras unggal dinten ngimutan abdi. Abdi butuh anjeun anu unggal dintenna teras-teras ngiatkeun sim abdi Gusti. Abdi butuh anjeun Gusti. Selain eta abdi ge butuh saderek-saderek nu sanes kangge silih nyiatkeun Gusti. Kumargi abdi terang dina kaayaan kieu abdi sadayana nuju mayunan ka susah masing-masing. Abdi nuju sami-sami mayunan coba abdi sami-sami nuju mayunan kahirupan anu teu gampil Gusti. Ku kituna
abdi sadayana ge Gusti wae anu masihan hikmat kebijaksanaan ka abdi sadayana supados abdi sadayana tiasa silih emutan, tiasa silih kiatkeun hiji sareng nu sanes Gusti. Ka masing-masing saderek-saderek abdi anu sanes Gusti. Ku kituna ku kakiatan dongkap nanti anjeun, ku kegiatan-kegiatan penangguhan anu dongkap di saderek-saderek nu sanes gitu. Abdi sadayana tiasa tetep ngalengkah, tiasa tetep jalan kangge ngalakukeun naon anu ku Gusti hoyong ku abdi sadayana dilakukeun Gusti. Supados ngalakukan eta nami Gusti wae anu dimulyakeun ku pados ngalakukan eta gitu. Seueur jalmi-jalmi khususna di tatar pasunan ieu tiasa disalametkeun, tiasa percanten ka Gusti Yesus. Gusti hatur nuhun kangge dawuhan Gusti anu parantos diduikeun ka abdi sadayana Gusti. Hapunten pami seueur katerbatasan dina abdi ngadugikeun dawuhan Gustina Gusti abdi terang nya abdi ngaduhan kakirangan, abdi ngaduhan keterbatasan dina nyarios, tapi kumari kasih anjeunnya anjeun wae Gusti anu Roh Kudus wae anu nyarengan abdi sadayana anu maparingan hikmat ka abdi sadayana supados abdi tiasa tetep ngartos, tiasa tetep nampi naon anu hoyong ngajenugikeun ka abdi Gusti. Gusti abdi bade nutup mungkas ibadah abdi dina ayeuna Gusti sakali deui abdi ngadeuheus, abdi ngucap syukur, abdi ngadeus kangge sadaya jemaat, kangge sadaya majelis, kangge kitu ge kangge ibadah Gusti supados abdi sadayana tetep aya dinu kaayaan sehat, tetep aya dinu pananggayungan Gusti. Mung dilebet nami Gusti Yesus Kristus simam abdi ngadeus sareng ngucap syukur. Amin. Ya, hatur nuhun para abdi sadayana. Gusti Yesus ngaberkahan. Bumi oyak, gunung-gunung berarubung, tapi kasih Gusti nyatakan ge abdi, tapi kasih Gusti nyatakan ge abdi, tapi kasih Gusti nyatakan ge abdi.